Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam anu kalintang dicintai, anu salamina didoakeun, mudah-mudahan sadayana sing janten jalmi ahli surgana Allah, sing janten jalmi ahli hampura Allah, sing janten jalmi ahli karidhaan Allah, sing janten jalmi ahli rahmat Allah, sing diagungkeun ku Allah, di dunia oge di negara akhirat. Sing terkenal jenengan sadayana kasayanana kaagunganana di al-malaul a'la, di malakutus samawat, karatuan langitnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sadayana kalini ilmu anu manfaat, amal soksana wasakudak sakedi sing ditampi ku Gusti, hati urang sadayana sing didamangkeun tina sagala rupi panyawat ati, jasmani sing didamangkeun tina sagala rupi panyawat jasmani, kaaiban urang muga sing dibungkus ku welas asih Allah Ta'ala, sehingga numpuk tulus paningali sadaya makhluk, tina panyaksi sadaya makhluk, dihapus catatan-catatan kaonan urang sadayana. Urang sadayana sing husnul khotimah, urang rumaos bolokot di awal, bahkan nepi ka kiwari hari salamet urang hoyong sadayana oge daya saneh kulintang ti ngantos rezeki ti Gusti husnul khotimah, alias sae nasib urang dina ujung-ujung hirup urang. Dina banget ieu alhamdulillah dulur urang Bapak Ikang Karyadi anjeunna janten sababiah macorna kasayan ka diri pribadi anjeunna oge kulawarga ibu ramana oge ka urang sadayana ku ayana mantenanana ngayakeun acara haul anu janten ibu anjeunna tercinta, yakni Ibu Ike Sukaesih binti Bapak Iwan. Sinareng mertua anjeunna nyaeta Ibu Siti Sumirah binti Ardia, oge Bapak Mae bin Bapak Adam. Mudah-mudahan kasayan anjeunna nu janten putra, kanu janten ibu rama, kanu janten mertua, malah ganjaran anu hadir ku sababiyah pangulem, ku sababiyah pangajak, ku sababiyah ieu acara anjeunna sadayana ganjaranana sing dilimpahkeun ka almarhumah, sing jadi sabab dihasilkeun sagala pabaksadanana, sing jadi sabab dilancarkeun sagala urusanana, dijembarkeun rezekina. Da memang kitu geuning geus jadi paribasa di kalangan
jalma-jalma anu saroleh mah tuh jalma anu bagja di mana goreng ka ilung bapa, tuh jalma anu cilaka di mana hade ka ilung bapa. Sehingga junjunan urang ngajelaskeun dina mang pirang-pirang keterangan masihan pangdidingah pikeun jalma anu hade ka ilung bapa oge masihan berita ancaman peringatan ti junjunan ti Allah Ta'ala ka jalma anu goreng ka ilung bapa mengenderikeun hate ilung bapa najan ku barang nu teu pira. Urang sadayana kakuping dongeng para kiai malah ku pribados oge sababaraha kali didongengkeun dongeng saha Alqomah teh. Farsukudu jalmi nisai kanu janten ibu rama. Dosa kanu jadi ilung bapa panggede-gedena dosa. Komo lamun kanyeri kapeureuh tuluy jadi anak kabawa maot. Eta jalma eta anak nu kitu najan beunghar, najan kaset, najan geulis terpangkat. Ayeuna beunghar kaset bae pangkat suatu saat bakal meunang wawalasna da ka ilung bapa mah dongengna lain hiji dua tong boromah di akhirat di dunya nage sok ditemongkeun. Jelema ka ilung bapa ngantepan teu hade kanu jadi ilung bapana pedah keheul kanu jadi ilung kanu jadi bapa. Kolot mah keheul ka anak pantes. Kalau tong kitu, kolot mah maehan anak we. Ya, kolot maehan anakna apan teu wajib aya kisos. Dina Islam mun aya hiji bapa tuluy maehan anak, teu apakah eta si jalma anu maehan teh wajib dikisos? Apan teu aya kisos? Punya. Sababaraha hadis netelakeun bahwa sagala rupa nu jadi anak lain ukur harta bandana jiwa raga ge ya jiwa ragana nu kolot. Mun nu jadi ilung geus mere ka anak kop yang tah mere mak kop 100 bata kayaknya keur ujang geus diucapkeun geus diprokeun geus diteken isuk ning geto dek dicopot deui ku mak meunang. Dorakan tuh itu busi boga rasa dosa itu dosa istilah ayeuna mah naon ngaleta itu tak ngaleta kidu eueuh istilah teh keur jadi ilung ya teh bok bilih urang nu jadi anak boga harta pamere ti ilung tuluy dicopot deui ku ilung urang tong jadi masalah da urang lagi nu ilung ya mesti jadi kagorengan tuluy amak tuluy goreng kana jadi ilung kade urang nu salah nepi ka dina agama kitu da dikecualikeun we najan geus mutlak dibikeun kudu jadi ilung ka urang rek mere naon bae tuluy ilung hayang di kitu di kapala eta nu jadi ilung urang dicopot deui ku ilung urang teh wayahna mangga sadaya teh jangakeun tuh awas sing jadi catatan dia sing jadi catatan Pusaeutik jalma anu ngaterlantarkeun nu jadi ilung bapana maneh paeh ditemongkeun heula. Sering pribados mangihan kajadian kitu teh.
ka indung bapana wali nyarekan manehna teh katemong teu boga anakna teu kudu lila atuh 10 tahun kemudian manehna dibere gering dibere riweuh dibere ripuh akhirnya dicarekan kudu jadi anak ya tapi naladang manehanana sok nyarekan kudu jadi kolot manehanana pusing pada kolot jorok kolot teh atuh kamu geus lili geus aki-aki geus datang penyakit B bangsa belek beser boson karena itu ya belikan tuh amak pedah kolot gitu kolot jorok apa sih kolot teh boga penyakit kolot jorok apa sih kolot teh tuh linglung orang teh pusing tuh si ingat pusing orang mata ngagugurkeun ganjaran orang tuh ladang hade kalau jadi induk moal tulus surga dicabut deui ku Allah. Naudzubillah min dzalik. Boga induk teh gadore sakit. Boga bapak teh tuh kayak apa gitu ya tahu itu hikmah tuh saking abak beak ganjaran. Wal poe sok masih hantuang kanu jadi ibu Rama. Mau saya ngurus kalau jadi ibu Rama saya kawas tongeng kamari iya saya waktu malam Jumat kurang mau jadi bojo goreng kalau jadi laki gitu nyebutkan salaki kurima saking berabak juga kiwari teh kurbusingkeun karena ya kahadeanana Las kabeh eta ganjaran salatna puasana hajina beak kabeh. Beak kabeh. Aya nutu maros ka pribados kamari mun lanceuk malihan. Tadi weh nutu maros. Kumaha kuat. Eta nama upama tobat deui men hampura ka caroge cenah. Ame tahampura ka kolot deui atuh. Itu bisa ngejawab kalau nggak di rumah itu bisa ngejawab di mana ges habitat amaluhu hancur lebur itu bisa belakang baik kita juga hancur itu gitu keduka tuh gitu sama kumaha tuh deh pokoknya macam teh urang sing loba kahadean we aya rumah sakit goreng makan batu rumah sakit goreng kasalaki lah cukup ku amal sekali 2 kali 10 20 100 200 kali di sini kamari geus beak jadi lamun gudang geus didiru ku urang geus beak ya bahkan jeung gudang-gudangna eueuh urang teh rek balik ka akhirat teh kudu kukumpul deui we ya Nama orang kudu hati-hati jaga letah orang, jaga lamai orang. Terutama kamu jadi ibu Rama, indung geus kolot mah, bapak geus kolot, ieu makaran apaan ku pribados. Masya Allah, tabarakallah dah. Atunya tipe kapusingan teh nya. Pun kahampangan werna di mana wae. Katanya atuh keur tamu ngacai mah yang sabangsana kaburatan di dinya tuh kababayan apaan teh kapusing keluar kata-kata urang walila geura ku Allah ge dibalas manehanana teh bakal ngariweuhkeun anakna suatu hari anakna bakal nyarekan ka manehanana sarta manehanana bakal ngarasa nyeri perih ku anak seperti baheula ilung manehanana jeung bapana nyeri perih ku manehanana kade hati-hati palai dibalas hukum hal karma buru-buru ti ayeuna atuh mengpunkan dibalas ku Gusti geura istighfar
buru-buru ti ayeuna gerah hade kanu jadi ini kanu jadi bapak buru-buru gerah meta hampura kumaha pun biang pun bapak tos nganturikeun sementara abdi teh doraka kanu jadi indung bapak teh abdi teh kedah kumaha hayang kacaket jelema hade hayang menang hampura Gusti sing daek ngadoakeun sing daek ngadoakeun aya Quran hadiahkeun aya kulhu hadiahkeun pangajian kerjaan ieu teh keur ngajunjung tinggi indung bapak boga duit sedekahkeun atas nama almarhum indung bapak sedekah pun biak sedekah pun bapak itu sok bagi Quran ka ditu ka di modal wangi kamari ieu teh waktu di segar sari teh nu poho teh gini mangga kitu junjunan urang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh innar rajul la yamutu walidahu wa huwa aqul lahuma Kayana di jalma ditinggalkeun maut ku indung bapana bari marihanana fungsinya nyerikeun kana jadi indung bapa. Sehingga dicatat marihana jalma anu cilaka. Na'udzubillah min dzalik. Terus kitu kumaha? Fa yad'ullaha lahuma. Ayeuna istighfar. Kalau jadi indung bapak tinggal koak ditegang ngungkul ke rumah nyusahkeun teu pernah ngagaji kalau jadi indung bapak teh diurus dihamilkeun indung bapak ya ngurus dileutik ti orok keneh nepi ka jembrong ti paribasana si kicirik nepi ka jadi anjing tuluy rumasa aing doraka kalau jadi indung bapak geus kitu tuluy tobat meski segala rupa dilimpahkan ganjaran akan jadi indung bapa ngadoakeun kana jadi indung bapa ba'da mautihima sabada indung bapana maut fayak subullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nyatetkeun eta jelema dicatat ku Allah subhanahu wa ta'ala termasuk jalma anu hade kana jadi indung bapa minal barri jalma nu hade ka indung bapa lamun daek ngadoakeun indung bapa najan tadina geus nyenjerikeun indung bapa gitu ayeuna masih rajin ngadoakeun nu jadi indung ngadoakeun nu jadi bapa kudu asup kana makom doa urang sariring dumadi teh terus dina doa teh bawa indung bapa urang ulah Allah maghfir li wungkul wali walidayya kitu ulah keur kuring wungkul keur jadi indung bapa keun aya nu nyebutkeun moal nepikeun aya nu nyebutkeun pamana bid'ah nahlilan nu jadi indung nahlilan nu jadi bapa maca Quran toh teu nepikeun tong didenge lain denge rek nyaah mah kanu jadi indung bapa der we geura bager geura soleh Tapi teh ganjaran nu hadir ieu teh kaita. Ganjaranana di samping ke aranjeunana oge keur salira, ya, di samping keur salira oge ka ibu rama salira. Nepi teh ganjaranna teh. Kitu saur para ulama ahli sunnah wal jamaah. Pribadas mah hayang ngadenge aya caritaan jalma nu nyebutkeun teu nepi hayang ngadenge cukup pribadas mah yakin kana dadawuhna para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
Najan lu ngomongkeun teu nepi teh kena ulama deui atuh teu apal peribados mah. Teuing teu hayang diskusi, teu hayang debat. Lan peribados yakin jeung nyaho kana dadawuna para ulama ahlu sunnah wal jamaah nu katampi di seluruh penjuru dunia. Lain ukur orang Indonesia anu dadawuh teh lain. Para ulama-ulama salaf, para ulama-ulama salaf ngadawuhkeun kitu. Matak teu hayang ngadenge peribados. Boh tawasul, boh tahlil, teu hayang ngadenge nu nyebutkeun teu nepi teu hayang diskusi. Daget boga rata cukup peribados mah kayakinan jeung kacekelan nepi ka paeh teh menang narima teh ti para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Di Korehan peribados mah kitab teh. Kabehanana di Korehan. Dina mazhab Syafi'i kabehanana aya nu beda eueuh. Sikugan dina mazhab Maliki mah aya nu beda eueuh. Sikugan mazhab Hanafi mah aya nu beda eueuh. Sikugan dina mazhab Hambali mah aya nu beda eueuh. Kabeh opat mazhab kabehanana akur yen tawasul teh hade, akur yen nahlilan yen ganjaran bacaan urang di mana dihadiahkeun ka ahli kubur nepi akur. Tojol aya nu nyebutkeun cenah nepi najan ulama teu hayang ngadenge abdi mah najan ulama ge. Naon sababna? Cukup peribados mah kayakinan teh. Kumadangu jeung nampi ti guru-guru jeung para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Lain ukur di Sumedang, lain ukur di Bandung. Apa? Di negara-negara Islam, para ahli hadis, para ahli tafsir. Peribados ge kitu mazhab nu opat kabeh di Korehan akur dah. Akur. Akur mazhab nu opat akur. Ngomong ya tinu teu bermadhab mah meureun peribados teu hayang ngadenge pisan. Mun aya nu bermadhab mazhab salah siji di antara nu opat ngaku kumana ya ke ulama mazhab opat atawa salah sajina tinu opat terus nyebutkeun tawasul teh bid'ah, tawasul teh haram, tawasul teh teu meunang tuh. Moal didenge ku peribados ieu jalma geus ngabistakeun para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ieu jalma geus mitnah para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dai para ulama ahli sunnah wal jamaah kabehana oge ngapade tawasul teh jeung nepi da kabehana ge tahlil teh bacaan urang Quran urang sedekah urang ngahajikeun jeung sabangsana. Kitu da ahli sunnah wal jamaah mah. Eta teh lain dina mazhab Syafi'i wungkul, dina mazhab nu opat ge sararea kitu da. Saha jelema anu wali nyebutkeun bisi aya ustadna, bisi aya ajenganna, bisi aya kiaina. Ya, menyebutkeun ke ulama ahlu sunnah wal jamaah dina mazhab nu opat salasi mazhab nyebutkeun teu nepi sok saha jelema. Bisi aya nyebutkeun teu nepi. Andai kata aya nu nyebutkeun teu nepi, moal didenge ku peribados mah moal direret. Banyak peribados rek ngareret jelema sasiki ngecuekeun para ulama nu leuwih loba. Jelema belagu meureun peribados teh. Ai kayakinan peribados teh ieu teh bawaeun pae ieu teh. Ya, kudu leuwih hati-hati meureun mawa kayakinan mah. Terus urang rek mawa kayakinan teh di ka mana? Lebih ka maot, urang teh maot teh hayang aya dina kayakinan anu bener. Gitu nih. Gitu. Urang meureun jelema bodoh, erek milu kana kayakinan hiji jelema, pendapat hiji jelema ngeculkeun pendapat para ulama anu leuwih loba. Jelema bodoh urang teh. Maka keur urang sadayana ulah hayang diskusi, ulah hayang debat. Najan di Quran, najan di hadisan, da urang mah lain ahlina. Pokona mah tingali kumaha ceuk lolobana pendapat ahlu sunnah wal jamaah geus kitu urang mah. Itu B najan aya anu yulayaan, najan aya nu ngabedaan, najan mungkin bener nu ngabedaan, najan mungkin bener nu leuwih saeutik, mungkin bener nu leuwih saeutik kitu pendapat teh mungkin. Tapi ceuk akal, ceuk hadis ngajelaskeun
alaikum bisawadil a'zam kudu nyekel teh kana golongan nu leuwih loba kekewekeun akal atau keterangan kudu leuwih loba nu dicokot maka kudu goyang ke urang sadaya namun aya nu ngabidahkeun tawasul naon sababna da cukup atuh keyakinan urang nampi jadi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah panglobana geus sakitu teu kudu make di pikiran deui ya malah pribados mah sok masih nasihat dan tawisna aya jalmi anu pendapatna kitu teu nepi pikiran deui geus sakitu ngajak diskusi ke pribados mung capek ripuh beak waktu dibayar henteu diburuhan henteu ya mereka harus kesikeun naon ayeuna pikiran kumaneh pikiran deui nah nya ari para ulama lolobana bet kitu pendapatna ai kuring bet beda anu saeutik tah pikiran deui kumaneh kitu ulama wa pusing ka kuring ulah da kuring mah mikiran kuring ge geus lieur kudu mikiran masalah maneh teh so da kuring mah geus cukup ngadenge keterangan ti maneh teu ngadenge keterangan ti maneh akur kata-kata maneh jeung para ulama teu akur kuring mah geus cukup ti ditu tuh ti kokocoran anu leuwih sahih tibatan ti Nabi maneh so kitu ari pribados mah ya tuh itu mah jelas kaulamaanna geus jelas maneh macan karuhan jadi ustad ku RT ge jadi percaya maneh banyak kuring kudu nurut karena pendapat maneh ya komo lamun maneh teu bermazhab mah komo lamun maneh nyalahkeun para ulama mazhab mah kumaneh para ulama mazhab disalahkeun ai maneh teu bermazhab itu bagus jelas ka ulama anak maneh mah ku RT ge teu dipercaya manya kuring kudu nurut ka maneh sul itu tuh ya ayeuna pikir kumaneh lana maneh tingkatnya ustad maneh teh tuh pikir lah kumaneh ari kuring jelema pinter cek maneh lamun kuring kudu milu kana pendapat maneh bari maneh kan jadi ulama tuluy kuring teh kudu nyulayaan ulama anu geus jelas ka ulama anak kapake ku saalam dunya tu ilmuna cek maneh kuring teh jelema pinter mun turut kana pendapat maneh teh cek maneh we ayeuna mah maneh boga pendapat beda jeung para ulama nu geus jelas ka ulama anak maneh kelas ustad itu jelas ka ulama anak tuluy kuring kudu milu kana pendapat maneh nyulayaan kana pendapat para ulama nu geus jelas-jelas ka ulama anak ilmuna manfaat ka alam dunya cek maneh we ayeuna mah tong make Quran hadis kuring teh bener teu akal kuring menurut ka maneh kitu batak teu kudu ngomong deui jeung kuring ayeuna mah tinggal mikir maneh itu ayat ibadah mah ya teu kudu diadukeun hadis di Quran ieu teu kudu ayeuna maneh gara mikir gara dewasa matak beribadah ya sering wasiat ka sadayana ya ayeuna loba buku-buku bacaan nu ngabidahkeun tawasul nu ngabidahkeun tahlil ngamusyrikeun teu tawasul loba termasuk di antawisna buku-buku anu ti Arab Saudi ke pribados ya dan menang Wahabiyin ai Wahabiyin teh pendapat anu mengikuti kana pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab jadi pengikut Wahabiyin Wahabi disebutna teh mung tah pengikut nama disebut Wahabi teh lain Wahabi cenah kuring mah Ahlussunnah cenah kitu teh marehna teh lamun anjeun cek ibadah lamun anjeun ulama itu ulama sementara ulama anu leuwih loba ngomong A anjeun ngomong B cek pikiran anjeun kuring kudu milu ka anjeun kudu milu ka ditu cek pikiran anjeun we teh tauhid hadis ini mah banyak anjeun kuring kudu milu kana pendapat anjeun terus itu di Quranan di hadisan tadi buku-buku teh mah itu pribadas diuningakeun ka sadayana daripada ngalieurkeun matak bahaya pikeun awam buruk jemaah haji hati-hati di Indonesia buruk kitab-kitabna teh
anu keluar ti ditu. Keun keur ajengan mah da bisa milih ya. Tapi keur nu awam mah urang bisa anak ieu urang can karuhan, bisi urang paeh tuluy dibaca ku anak ieu. Turu ulah diayakeun. Masya Allah, tabarakallah. Aya jalmi anu can ngarti, malah kapung-kapung seueur ustad-ustad anu kabawa ku pendapat eta nepi ka ngecurkeun kana pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah anu leuwih loba. Peda katingali dina buku eta make Quran make hadis. Apa disangkana para ulama itu teh make Quran teh make hadis? Awas nasiasi, geura eli aranjeun. Sing sadar kana keteklan aranjeun kitu. Aya ya sapalina ustad-ustad anu terbawa tergelincir. Tribados anu sok paseana. Tribados mah diskusi tentang ieu teh tawasul teh di Masjid Nabawi. Can pernah ngadeng ya pribados punten ya. Segala sanes takabur, sanes ujub can pernah ngadeng ya pribados di dieu aya kiai anu di zaman kiwari anu gahaja mah diskusikeun ieu di Masjid Nabawi. Jeung tuh Letnan Jenderal jeung Brigadir Jenderal Majen Mayor Jenderal Harita tahun 80 pribados ditewak kan pribados semua ku polisi awas catatan salawat namanya teh kubro salawat kubro dibagikan di makam Rasulullah kita di panggilan makam Rasul dibagikan ditangkap pribados dan diadili di mahkamah pribados santos diadili di mahkamah. Lalu didiskusikan jeung Raisul Hayatil Amil Ma'ruf, Rais Hayatil Amil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar di Masjid Nabawi. Didiskusikan tentang masalah ini. Masalah maulid Nabi, masalah tawasul, masalah nepina ganjaran ka ahli kubur. Alhamdulillah pribados, alhamdulillah. Anu dicekal ku pribados alhamdulillah. Artian lamun dikitukeun mah nama kejeung kudu di dalilan Quran di dalilan hadis. Ayeuna mah ayeuna tong diskusi jeung ieu. Ayeuna pikir heula ku ayeuna apakah itu para ulama dianggap ulama ku ayeuna? Kan dianggap ulama. Di mana ayeuna nerima riwayat apa tujuannya? Nah hari itu nyebutkeun nepi, nah hari itu nyebutkeun menang tawasul, nah hari nyebutkeun haram tawasul. Nah itu betul menyebutkan haram. Andai kata anil ijtihad itu ijtihad, nah anil itu menghargai karena ijtihad itu. Begitu kan? Mun anil ijtihad itu ijtihad, mun anil satingkat itu baru jauh kene anil karena satingkat. Sarupa ge acan. Kamu lamun pas dina hakikat sarua jeung ilmu itu. Ku pribadi sudah ditunjuk. Ditunjuk. Ayo kudu mikir, ayo kudu istighfar, geus kaluta ka para ulama. Ayo kudu istighfar, geus lacut ka para ulama, teu sopan ka para ulama nya. Pada ajeun kata Al-Qur'an, kuring sarua. Ajeun kata hadis, kuring sarua. Kuring jadi salah sarua. Begitu kan? Ayo pikir ku ayo, saha itu teh. Bagi alhamdulillah dan juga manehna teh bisa ngajawab tatkala kepribadian dicarioskeun. Lamun nya patokan ayeun bahwa setiap amalan anu teu pernah dilakonan ku Rasul, najan dilakonan ku sahabat, nu teu pernah dilakonan ku Rasul, eueuh dalil anu sahih eta teh bid'ah. Naon sababna di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah, di Masjidil Haram, di negara-negara Islam ada Jumat 2 kali padahal di zaman Nabi itu. Jawab, maksudnya. Dulu ku arah ini pakai dia ada Jumat 2 kali. Apa Rasulullah masa kali ada nakit alir kene ge? Apa eta mah Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan? Apa eta mah sahabat? Lamun anjeun berpegang teguh kana hiji hadis bahwa setiap amalan anu teu diamalkeun ku Rasul, ya, teu dicontoh ku Rasul eta bid'ah diamalkeun ku anjeun, ya.
Nah jadi amalkan ke sahabat, berarti orang Sayyidina Utsman teh ahli bidah. Ketika orangnya dipakai azan Jumat 2 kali. Oh, minta dalil heula anana sababna azan Jumat dipakai 2 kali. Padahal Rasulullah masa kali. Itu aja. Tinggal diri situ dah. Diborete-boretekeun ku pribadi teh. Alhamdulillah. Mata terang pribadi ningali buku-buku di Saudi. Terus sila daruruk. Bisa anu amakeun sok dina hareup ka pribadi. Tomboro orang Indonesia, orang Arabna. Tomboro kiai di dia, kiai di situ dah. Pribadi teh diskusi teh di ditu. Teu make bahasa Sumedang di ditu teh teu. Demikian beribadah semua tadi disangka orang Indonesia, lamun teu disokot-sok paspor beribadah. Dah hari teh nganggo umum beribadah teh. Keur bejeuneur resep ngalancong ka ditu ka dieu. Ditangkap paspor beribadah ditinggali, akarak percayaeun bahwa beribadah orang Indonesia. Kalau itu mah percayaeun bagi beribadah nganggo gaya itu sareng bahasana bahasa Arab, sanes bahasa Arab umum, bahasa Arab. Terus dianggap ku para ulama. Jadi terpercaya orang Indonesia kekeri disangka nanti beribadah teh orang Iran disangka nanti gitu. Tapi kaget beribadah semua ku perbedaan pendapat kieu. Kaum Wahabi teh kitu loba ustad-ustad urang pada geus maca eta tuluy kahartikeun ayeuna kaharti teh. Kan ieu orang ngobrol heula jeung kuring teh dia. Hayang harti mah. Bisa hayang nyaho ngacona eta kitab. Dia yang ngaco na eta buku. Ya. Panyebutkeun teh lamun ngadoa cenah amin ya Allah ya Rasulullah musyrik. Beribadah sama di Masjidil Haram diskusi eta teh. Pernah menyebutkan ayeuna, kita make musyrik. Ya Allah ya Rasulullah, tuluy aya tamu ya Ahmad. Tah, kitu meureun ka tamu tah. Kita eta make musyrik. Pada ayat fala tad'u ma'allahi ilahan akhar kitu. Setelah doa, harta Allah ka pangeran anu saja nang pangeran kitu ka Rasulullah. Pangga disebutkeun ku bahasa ya Rasulullah geuning eta, he utusan Allah. Teu pangeran. Eta deui dibedakeun ngomong ya Rasulullah, he utusan Allah gitu geuningan. Ulah kabeh fala anu ma'allahi ilahan akhar ilahan ulah selesai. Mane ulah ngadoa ma'allahi harta Allah ilahan ka pangeran eta Rasul ka pangeran gitu mane. Keur waktu amin ya Allah ya Rasulullah. Waktu amin ya Allah ati teh nyuhunkeun ka Allah urang ya Rasulullah urang nyuhunkeun syafaat Rasul ka Rasulullah. Tuluy pada Rasulullah geus maot eta teh musyrik itu urang minta tulung ka Rasulullah. Apa urang bisa berjanji ge otok dengan ustaz-ustaz ge otok marhaba. Fa'aghithni wa ajilni ya mujiru min sa'iri ya ghayazi ya malazi ya fi muhimmatin umuri apa nih? Fa'aghithni wa ajilni tekasa apa ka Rasulullah? Ya Rasulullah tulungan abdi kan kitu. Wa ajilni ya Rasulullah salametkeun abdi ya mujiru min sa'iri. Hei junjunan anu tukang nyalametkeun jalmi-jalmi tina neraka sa'ir. Apa Rasulullah kagungan syafaat? Lain ukur kuring teteh sahabat oge nyuhunkeun ka Rasulullah parantos wafat. Dina salawat gini aya, assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalatihi sadrisi. Imam Busiri ge ngadawuhkeun dina qasidah burdah, ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka. Tuh. Hei gamparan pangmuliana makhluk. Mali man aluzu bi abdi teh tegaduh gunung paneuhan ya Rasulullah siwaka kajadi paduka atuh musyrik. Apa Allah cenah anu kudu jadi gunung paneuhan teh tekalan teh apa ieu mah keur nyaritakeun syariat ya belegu. Bedakeun mana hakikat mana syariat. Eta nyaritakeun syariat mah ieu urang ge dengan meh hayang cager ka dokter. Terus juga ya Allah atas nama ya dokter itu. Itu. Saya itu Pak Dokter tulungan abdi Pak Dokter iya yang dilandongan abdi teh gitu nih.
Da kerja di tekan syariat jeung ieu we ngobrol teh jeung Rasul we ngobrol teh ya Rasulullah. Tuh. Dulu dihijikeun antara ya Allah jeung ya Rasulullah. Eta teh musyrik di mana jadi musyrik da musyrik menganggap pangeran kalian ti Allah. Karena pangeran kasalian ti Allah. Menganggap kasalian ti Allah aya nu gaduh zat atawa sifat atawa af'al perbuatan anu disaruakeun jeung sifat atawa zat atawa pada mulan Allah gitu. Tong menyebut ya Rasulullah oke nya ana beda antara pangeran jeung antara rasul. Kartos. Jeung naon maknana fala tadu ma'allah ilan akhir teh da lain dina ucapan ya Allah ya Rasulullah anu ulah teh dibarengkeun lain kitu. Anu jadi musyrik teh tekan urang. Fala tadu teh ai fala takidu kitu. Saking bodoh jelema ieu kana tafsir eta ayat. Saking bodoh ieu jelema kana maknana eta ayat. Jadi urang lamun aya tamu atau urang ngagoroan budak, urang teh keur ya Allah, ya. Pamana aya tamu ngagoroan urang heula ka budak urang, jang. Ngagoroan tara. Ujang dia keur nyebutkeun ya Allah, tuluy jang, musyrik. Henteu, naon teh musyrik? Ada sedang pangeran kasih ujian. Terus, apa digabung kalau kita ngomong nama? Ya Allah tidak kerja bahasa jang itu teh. Beureung ngagero ka Allah ngagero kasih ujian. Jadi ya Allah, sini pangkadikeun cai Allahumma kita. Berarti dua dah digabungkeun. Da lain eta. Maknana ayat eta mah lain dina ucapan bibir ngagabungkeun jenengan Allah jeung jenengan makhluk. Lain ulah teh nekankeun pangeran ka Allah jeung nekankeun lian ti Allah aya zat atau sifat aya tawa pada melan makhluk nu disaruakeun jeung zat Allah sifat Allah pada melan Allah kitu. Karena itu ai dipisahkeun mah ku ati urang dipisahkeun najan ngomongna bareng najan ngomongna ngadempet dihijikeun da atina nu misahkeun apan musyrik jeung mukmin mah ayana dina ati pagawean ati eta mah lain pagawean duir. Karena loba jalma nu awam loba jalma nu bodoh akhirnya nudi ngabatur bahan kolot urang mah osok eta teh ngadoa amin ya Allah ya Rasulullah teh osok eta teh dari disebut malah musyrik begitu. Kolot marane teh eta teh ustaz kitu sok dikitukeun ku budak boros mah. Kitu teh. Kudu sok marhaba fa agis ni wajir ni teh disebut jalma musyrik teh. Eta teh kolot marane. Pan kumaha sok dibaca dening berjanji. Nah aneh, ayo begitu musyrik, ayo mana macam harus wajir ni coba karena musyrik. Nah kata apa agis ni wajir ni sih? Dalam ka Allah bina berjanji mah, ka Rasulullah dah. Karena itu, itu nyaho tafsiran, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Wala tad'u te wala ta'taqidu. Ulah nekankeun maneh. Pangeran ka Allah nyamekankeun ka kalian Allah ditekankeun pangeran bisa ngamadarakeun bisa ngamanfaatkeun hakikatna aya ngamadarakeun ngamanfaatkeun syariat mah asuda syariat oge make eta mah pangna dahar bodrek dina waktu jangar teh eta nekankeun yen bodrek biasana sok nyageurkeun sakit kepala pangna kuring ngadahar eta ge lamun urang teu boga kepercayaan bodrek sok kitu mah hayang ngadahar bodrek urang ge nya. Pangna nyokot bodrek teh ya urang teh boga percaya yang bodrek teh bisa nyageurkeun sakit kepala ngan lain hakikatna. Eta mah sababia jeung galib-galibna adatna kitu ari hakikatna mah nu nyageurkeun teh Allah musyrik teh ngadahar bodrek. Pinter. Teh anu bodoh jadi palalinter di Sumedang, anu pinter jadi belegu teh. Tuh, kudu diborete-boretekeun. Nah, atuh jual jadi ustaz ujang. Ilmu kan mahikan pantas jadi ustaz, maneh bagus jadi ustaz atuh kumaha. Kada sing hati-hati.
Ulah yang ada ge. Ya, ulah. Da peribados mah terang-terangan, peribados menyebutkeun paham-paham anu aya dina buku-buku di Saudi Arabia jadi ngararaco teh. Peribados mah difatwakeun. Andai kata kadenge, ya, kudu nyebarkeunana beureum sok ka dieu datang. Palajoan, peribados rek ngomong sok. Bawa ka Masjid Agung. Bisa aya kiai di Saudi Arabia anu ngarasa teu ngeunah, pedah peribados ngomong kitu. Sok, jeung peribados. Dan jelas itu kitabnya, jelas natrak. Tadi dia memang diucapkan ke tadi na asik ieu geus aya. Dan anya salah ngamakna anak atuh kitu ngamakna anak. Jadi mah sulaya anjeun teh jeung pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah. Da ahli sunnah wal jamaah mah ciri pinter, geuning akur we nu pala linter mah. Di negara itu negara ieu da pala linter ulama mah akur we. Ceuk ieu meunang tawasul teh ceuk ieu meunang tawasul teh ceuk ieu meunang tawasul teh bari eta teh sahibul mazhab anu kagungan mazhab batur mah kitu teh. Anjeun mah apan ustad CRT ge can karuan. Nah aneh. Begitu itu aneh. Kade bisi urang geus kapengaruhi wayahna istighfar deui balik deui kade ya ulah milu kana pendapat nu saeutik kade seueur anu tan paham seueur anu tan paham dianggapna wah cara Saudi Arabia teh panete keur pembersihan ngabersihkeun paham-paham anu ngararaco gitu apan karak ceuk manehanana. Nah, karena di Arabia apa tuh dibiarkan segala rupa, cina liar segala rupa. Apaan? Pemerintahan Wahabi teh di situ mah. Kalau loba nama masyarakat nah henteu Wahabi, tok tarawasul, tapi baru sering muludan di Makkah di Madinah ge sering muludan di kampung-kampung biasa. Maulid Nabi teh biasa. Kan kusabab di itu mah pemerintahna, menteri agamana anu boga paham kitu teh, tawasul musyrik, kitu segala musyrik, sementara dana memadai keur nyebarkeun hayang nyebarkeun paham manehanana, diusahakeun terus ka jamaah teh kitu, sina loba batur. Pribadi teh boga hak palebah dieu mah. Da ieu mah lain masalah urusan politik negara, tapi masalah agama di mana anjeun bertindak seperti itu kuring hak ngabentengi seperti anjeun. Gitu. Maka pribadi teh dek ngomong we. Karga henteu. Karga henteu. Gitu. Kada tong dibaraca eta. Moal apal di mana segi salahna, di mana segi benerna. Ngan lamun aya di Sumedang anu penasaran pada pribadi nyarioskeun kitu, babae. Sok datang ke Masjid Agung. Haruskeun dina buku ieu geuning hadisna kieu kitu. Malah hadisna sararohe. Nyaho. Mun salah ngamaknaan kitu, ai salah ngamaknaan mah kumahakeun atuh. Ayat Quran ieu nyaho mun salah ngamaknaan kitu. Karena itu, ya keyakinan orang sadayana, ya keyakinan orang sadayana. Da pribados mah diaprak pemahaman deh. Mana nu sulaya, mana nu sarua, diaprak. Tingali nepi ka mana tah, ya benerna nepi ka mana tah salahna teh. Keterangan-keteranganana dikoreksi sadayana. Seueur ayeuna nu ngagunakeun hadis-hadis sahih tapi lain dina tempatna. Seueur ngababad hadis-hadis dhaif tuluy digunakeun hadis sahih lain dina tempatna. Kepribados alus keneh make hadis dhaif dina amaliyah daripada anjeun make hadis dhaif hadis sahih lain dina tempatna. Doraka eta mah. Nah sebabna Rasulullah ngadauh man fassara al-Qur'an wal hadis bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sajalna nu nafsirkeun Qur'an jeung nafsirkeun hadis ku ra'yuna ku otakna sehingga sesuai jeung nu dimaksudna, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Gara pilih hayang sel nu mana di neraka.
Na'udzubillah min dzalik. Sak urang ngajeng jome. Tong loba diskusi. Tahlil lagu jadi indung bapak, ulah loba tatanya deui. Aya nu hayang milu tahlil syukur, mung tahlil kajen. Tong dagang hadis ka dieu. Entong da kuring mah cukup boga kayakinan kieu teh ti para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungpun abdi aya keneh, mungpun abdi hirup keneh, abdi nu ngomongna berarti abdi nu ikut tanggung jawabna. Bisi aya boh ajengan, boh ustad, boh saha bae, tinggal canak we ka pangaduan heubeul. Tinggal kitu, pasti abdi ka mungpun abdi aya keneh. Karena saking naon pribadi kuantun kieu saking nyaah kasararea. Saksieun kabawa ku sakaba-kaba. Sing hade kanu jadi indung bapa makogo. Hade kanu jadi indung bapa mayeh leuwih si salat, leuwih si puasa. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrul walidain. Ari hade kanu jadi indung bapa eta afdalu minas salat, lebih utama tibatan salat, wassaum lebih utama tibatan puasa Ramadan. Ya. Wal haji wal umrah lebih utama tibatan munggah haji, tibatan umrah, wal jihad fi sabilillah jeung lebih utama tibatan jihad fi sabilillah. Tuh hade ka indung bapa mah kitu. Ya. Hade ka indung bapa mah kitu, nepi ka ceuk indung bapa jang ulah waka munggah haji ayeuna mah. Saha budak, saha anak anu geus munggah haji anu fardu nu sakali. Tuluy rek inut deui nu kadua kali. Kaida berangkat pisan disawe ku indungna haram ini. Tuh ya. Di mana geus munggah haji sakali, rukun Islam geus. Hayang munggah haji kadua kali, ya. Geus tempo berangkat langsung kana pesawat pemana ceuk indung bapana teh jang wayahna we emak ieu teh batur ayeuna mah teh hariwang wah ka ini ka Makkah ayeuna jang kitu haram ini. Dahar bae kitu saking naon atuh tanaga nu jadi indung, tanaga nu jadi bapa teh masyaallah dihargaan ku Allah, dihargaan ku Rasul. Teruskeun ieu, moga-moga sing dugi amalan urang kana jadi ibu ramah urang. Ieu pendapat ieu cepeng kupingkeun ku sadaya sebarkeun ka sadayana. Moga ieu ilmu sing manfaat ka sadayana. Insyaallah pembahasan enjing urang teraskeun di andir. Enjing teh malam naon? Malam Minggu enjing sekitar jam 12-an. Awal insyaallah tadi ijazah istighfar dikuhulap simpen heula akuana bade ngadua heula sapengan heulaanan. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa rabbi jami sahaba wal qaraba wat tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا ولأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وتباعنا وأهل بلادنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بفتوح العارفين وافتح لنا ولهم بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا ولهم بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل فل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل فل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل فل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم استجب دعانا
ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا بجاه حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أوصل ثواب ما عملناه إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجلنا جداتنا ومن عماتنا وخالاتنا وإخواتنا سلم على ما ينمشي في الجازة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.